lepaskeun we. Setelah melihat ada penjual yang berjualan, geng Udin pun OTW ke sana. Setoran poe ayeuna mana? Dan aya Udin ieu kumaha atuh? Rek jual atau rek diulah aduh. Kan can anu meuli ieu. Sial mun teu mere isukan. Pokona mong nyaho isukan kudu aya. Kumaha teh di baretna ngadon amak-amak. Enggak tutup we. Tutup lah, tutup. Udah dua gerak. Setelah terjadi kejadian yang tidak diinginkan, ibu warung memberitahu para warga. Hoi, karena rawan itu. Aya naon ya kumpul-kumpul di dia? Jadi kieu Pak RT di dieu teh keur usum nu malah abi teh cenah dipalakan we arang teh kieu kumaha Pak RT arang teh sieun nya. Pak RT di dieu mah di daerah dieu mah loba pemalakan ayeuna mah sadaya-sadayana. Kami jelema terus kan grup dina rasa sieun. Arang sieun Pak RT. Nah, kalau sieun mah wajar atuh. Tapi namanya doa dan harapan. Da atuh Pak RT bosan warung abi dijebol wae Setelah kejadian waktu itu, Udin merasa sangat tidak enak hati. Naon sih malong? Ampun Din, ampun. Ayo Din, rek ke masjid. Henteu. Mana teh sieun ka urang? Ngantu atuh cek Pak Kiai obek, sieun maka Allah lain ka batur. Setelah Udin mendengar ucapan dari Raka, Udin terasa tersentuh dan dia melakukan apa yang dia harus lakukan sejak lama. Harus adan euy. Udin melihat ada yang sedang mengaji. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallah. Nah aya si Udin. Udin ka dieu. Ka dieu Udin. Iya, Pak. Nah teu ngiluan ngaji Udin. Atuh kumaha, Pak? Da abi mah seueur dosana. Kasalahan lain tungtung hirup Udin, tapi awal pikeun jadi leuwih hade. Tuh. Setelah mendengar itu dari Pak Ustadz, Udin sadar dan ingin tobat. Din, kalau main di dia, saya jadi preman. Jadi pengecut. Orang capek saya kirim-kirim gitu wae mah. Orang mau gitu wae mau pengecut. Saya benar-benar Udin. Setelah dicaci maki oleh temannya, Udin pun pergi ke seseorang. Tah eta Pak Ustad, sampeurkeun ah. Pak Ustad. Aya Udin, aya periodina Udin. Pak Ustad. Abi teh hayang tobat, Pak Ustad. Udin, tobat teh. Tapi oke, kumaha teh Udin? Nya. Ya Pak Ustad. Setelah Udin tobat, ia mengembalikan uang yang sudah dia palak dari ibu warung. Bu, Udin, naon? abi rek nyuhunkeun hampura, Bu. Abi rek malikeun duit nu kamari dipalak, Bu. Aduh Udin cing kagantosan nu leuwih sae nya Udin nya cing ditarima kebaikan maneh nya. Iya, Atur Bu. nuhun Ibu Maaf pisan ya, Bu. Nya Din geus. Setelah 3 hari Udin sudah bisa berbicara hanya ke sebagian saja warga, tidak semua warga, karena dia sangat malu akan dirinya yang dulu.
Keur ngarumpul euy. Assalamualaikum. Aya Pak Ustad. Ai ibu warung ka mana? Keur balanja PRT ke pasar. Oh. Aya si Udin oge. Udin geus berubah euy, geus make peci. Oh, Pak Ustad, ayeuna mah Udin geus berubah halus jadina. Oh. Abi macan sempurna, tapi abi milih jalan nu leres. Udin mun rek nyaho parobahan teh sok dimimitian dina niat nu hade. Kata-kata dari narator.